Damar marhaning ing demut dasar Patemuning yang waradinten ya uningali kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali ingkang sampun prataha antarja ningali kaayaan negara Amarta parantos balawirina teh sasat urang astina prihatin dina galihna nanging tetep nyabar-nyabar anjeun kuniraha ngandika sampurasun wa don euy da anak si Bima mah nu mulus eueuh awan nu mulus si Gatot Kaca anak buta si Arimi teh buta teh buta si Antarja anak orai si Jakatawang anak udang buaya tuh baru kana teh si Semar anak empot dek naon anjeun datang ka dieu sadaya-daya sewu ulah janten penulak sapunodos duka muga ulah janten ngating penggali wireh ieu mah ukur wartos ya cenah Kangjeng Rama sadayana Pandawa teh sampun masing pati tumakaning perlaya kalayan parantos jadi arca bener euy bisi si laing hayang sajajar nasib jeung Bapak Ilaing heg hegae ke ieu teh naon margi hakim parantos netepkeun naon rupiah kejadian teu bisa jadi tanpa sabab ya bener naon margina ieu Kangjeng Rama dugi ka ditanda sakitu caritakeun hayang apa euy kantenan hog hayang apa kudek dibejakeun kudek euy salila ieu salila Panawa ti kawit aya di Astina tug nepi ka boga nagara di nagara Amarta ieu teu boleh jadi panyakit ka urang-urang Kurawa euy najis deka euy jadi rintangan ta ayeuna geus malalodar ayeuna rek kumaha tinakan anak-anakna nah dek sumujud ka Kurawa dek serah bongkokan dek daek dituna di mana wae digawe daek mawa anti doma euy daek meresihan kandang doma euy daek ngarit euy teu kitu dek kumaha keur Kurawa sadia nyi hareupan naon bae oge tak kitu euy arti seuri sampean nuhun nanging dina sandi putra-putra Pandawa sok sanaos parantos disaurkeun tadi yen kaula turunan orai heuy ansur lebur papan kari tulis teu aya halanganna pikeun ngabelaan kahormatan anu jadi kolot kahiji kaduana nagara Amarta anu menang hese capek ngababad alas Amar dina mangsana Kangjeng Rama kapungkur tug dugi kajadina negara ieu teh sanes menang ngarebut tapi ieu teh hasi jerih payah karuhun kaula
kari-kari ena negara kaula anu ngalini dina harti antarjaba kangayakeun tindakan ka sampean. Sanajan pernahna gua antarja muasungkan pibilasan kalayan moal jejerih ku pati. Okitu ya. Ya. Asli teh. Itu pembicaraan lu datangnya dari lubuk hati yang lebih dalam. Ya. Betul? Ya, halus. Nyatria da jelema teh. Jigana ieu jelema teh ayeuna sajajarkeun jeung bapana. Ya, jeung bapana sajajarkeun jadi arsa. Ya, siap. Sok. Teu wani dinya teu mampu dinya kula kaharep. Antarja. Bener geus ditekadan sampean. Ansur jadi lebu teu halangan. Bener? Ya. Dipasakakeun diksa kula baraja. Diksa orang yang bocap. Kula paungan. Beraja lanap nompu putu mang sumbang semantah hadira kurang pangaribawa. Orang dene mobrol sampean. Mangga maju. Dasar